Kang, balik tuh maros, ibu bina Mang Doyok kali mana ya? Hah? Mang Doyok? Mang Doyok. Dek. Tuh jelema, minta diantar ka Mas Mang Doyok. Kumaneh panganterkeun? Siap, Mang Jack. Heeh. Takang diantar tah. Ayo, Kang. Ngiring. Mana jaluna? Saha jaluna? Ya, Kang. Tah, iya, kumaha Mang Jack akan dijual teh. Tuh, tah nu ieu. Tah, itu ge sami. Supaya itu ge mohon balik dijual. Kang, sanes bade ngegale kebon. Bumi Mang Doyok paling mana? Palmuhun iya kebun teh balik digical. Bumi Mang Doyok sanes kebon. Aing ieu mah. Ya, muhun tak anu iya bari dica sami itu bari dica. Itu Mang Jack muhun sami ieu ge tadi kali itu teh Mang Jack ngan bari dica saurna teh. Aduh. Bumi Mang Doyok sanes bade meser kebon. Wah, ya, Kang. Ai kitu mah geus we. Ai tuh bisa kitu mah. Mending keneh ngomong deui ka si Mang Jack nanya. Yuk. Ayo. Ya, Kang. Tah sok ka Mang Jack na, ek nawar mah. Tuh apa? Mang Jack, tah. Entos ka Bumi Mang Doyok kaya. Teu aya Kang kakak dituduhkeun ka kebon. Nah dibawa ke kebon. Budet. Asia kumaha? Eta ka Mas Mang Doyok. Tuh anion Mang Jack sok kitu mah. Sok we Kang tawar tah. Engko eja mana? Nawan-nawan Asia teh budet. Iya jelema ka Mas Mang Doyok. Asia nawan-nawan. Ai Mang Jack dibikeun sakitu pala tadi we ngomong atuh. Ampun teuing ai kaki-kaki. Kang, dibikeun cek Mang Jack teh. Kumaha ayeuna? Aing mah lieur, aing mah sugan gael apa ini mah teh.